pan izin jasa orang lamun dikiekeun masyarakatna aya anu ka sorga ayo ustad ka neraka tad ka mana tad ka mana ieu aya ka dieu ieu ka sorga mah tad kurang pan ka dinya sekupi izin jasa aing kula mah sok ngabayangkeun kitu teh di akhirat aing izin amat lamun tokoh-tokoh kaju santri-santri kiai ka surga aing ka neraka ku gara-gara sekupi ya Allah sekupi Gusti Allah oi kiai ka mana teu kabayangkeun teh ku kiai atut blood jasa teh kiai teu nyaho ka Bukhari baca besi teu nyaho tanyakeun ka aing ka dieu kiai coba mana kitab Bukhari na halaman sabaraha coba kumaha dongengna dijejalkeun ku aing ka hulu sia ngaji sia dijejalkeun ku aing tanyakeun heula tuh ieu mah kahareupna sing ada nu geus eta tobatan henteu hasud teu dengki salah sia ieu agama urang rusak geus hayu tobatan teh nu kamari teh tobatna kumaha beuleum sakupina teu kuat cenah kiai neraka sia jual sarua ulah deui teh geus tobatan ka hareup ulah salah jasa Masya Allah jelas jasa eta mah unggal hadis jelas jasa deuleu terjemahana inggis amat urang unggal poe maca hadis maca Quran tapi ketika pagedrug jeung nafsu teu bisa sakikituna bae ya Allah ya Rabbi lah cenah teh mah kiai mah eleh bae dek modar henteu aing mah teu ngarasa eleh saeutik-eutik acan ja urusan kos kitu mah sanajan sasaga di negara urang mah dipandu kudu di luhur kitu bae ngan ulah salah-salah teuing doang ketika aya anu boga berorientasi ka ditu da boga pamaksudan anu bagus atuh pamaksudan anu bagusna didukung ku aing adapun eleh jeung menang urusan Allah ngan aing teu salah di hareupeun Allah ke di sidang ayo Uci maju siap Pilgub pernah terjadi milih mana yang benar emang geus kanyahoan benerna geus opat mata nyana ngomong ka kaula hiji eueuh nu tanda tangani soal gereja itulah yang sangat tertarik oleh saya sementara saya ini adalah mengagungkan agamamu ya Allah salah satu pembobrokan adalah pembuatan gereja WH anti tanda tangan soal gereja benar dan tidaknya terserah yang jelas di hadapan saya cerita begitu saya dukung dia bagus cek malaikat Ridwan teh mana anak buahna ayo geura kadar ye ayo atut sia endeng ge sagedeung deui bakal aya pilkada delekeun aing bersuara tuturkeun aing henteu teh pokoknya kudu aya kontak politik lah bisa tuh kontak politik mah duit nanaonan dia aing boga aing duit pokoknya jeung Pak Ismet sugihan aing dek modar bae pokoknya mah beneran aing mah cakedeung deui bakal pilpres jeung presiden ge sugihan aing sugih naon cenah boga naon ulah ungkul ka kanyaho sia pokoknya mah sugih bae aing mah geus lah cenah teu boga naon ge atuh sabodo sabah urusan sia ngan aing mah sugih bae sakieu dahareun tilok beak ya aing mah naon ge telok beak kata mah kurang seutak-seutik masalah guys ngan lain eta aing mah tujuan sia jadi pamimpin deuk naon sakitu bae aing mah deuk bener apa henteu dites heula ku aing ai kiai nyaho emang KWH bahwa henteu tanda tangan saksi kiai 5 lain lalagaan namantak nya mah teu dipake ka karesep ku urang itu mah ku urang mana karangarana Serpong mana deui tah belah ditu teh atuh setik deui aing mah parhoba eta ngaran lembur heran rumpak sinang kabelah dieu deui setik deui dah eta teh panunggangan teu dipake karesep sebab naon teu tanda tangan gereja salah satu bukti 5 kiai nu geus ngobrol jeung kula geus nu sajan-sajanna mah sabodo geus eta we tah tertarik sabasa kali ketika atut ditanda tangani tah sia teh aya persekongkolan goblok teh kiai tah jeung eta tah jeung pendatanganan eta tobat sia ulah awas ulah cicing bae sia agama rusak ke ka hareupna
geus la yuflihal qaumu betah cek Kangjeng Nabi hancur-hancuran ke bakal mentak Sayyidina Ali perang jeung Siti Aisyah perang lain lalagaan teh perang mapan merenanan hancur-hancuran manusia sahabat kabeh eta tuh hancur jeung tabiin sahabat sing gelimpang tapi dipertahankan ijtihad cek Sayyidina Ali tidak boleh perempuan jadi kepemimpinan tidak boleh haram ujung-ujungnya kumaha Siti Aisyah mengakui ieu mah cobaan ti Gusti Allah kula ge nyaho jasa bahwa ieu haram geus ulah ka dituna deuleu sejarahna tuh eta mah cobaan masyaallah eta ku kapongpoekan teuing ku sekupi ya Allah ya Rabbi masyaallah kolot deh kiai sorbana gede udang-udangna gede nah iya mana aing ngaji belum mana karena ieu awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun apakah nyukupan ka jelema kalalapir soal penemuan riwayat indung bapa moyangnya padahal mah bapa moyangna la ya'lamun syai'a teu boga kanyaho sama sakali jeung henteu meunang pituduh tapi geuninganan pake dalil ieu mah jageus aya ti luhurna ti bapa moyangna cukup dengan dalil kos kitu padahal mah kanyaho padahal mah teu meunang pituduh atuh teu cukup mun dibahas hamzahna panjang lantaran ayah hamzah inkar didinya ayah A B C D E F datang ka sabaraha maziyah kitu urusan hamzah panjang ngan ieu mah keur carita inkar bae lah atuh teh cukup ngan saukur boga dalil ya ieu mah ti bapa moyang teu cukup lantaran teu boga kanyaho bapa moyangna ge teu cukup dengan dalil ieu mah turunan ti nenek moyang kami teu cukup lantaran nenek moyangna ge teu boga pituduh naudzubillah min zalik wa min zalik mudah-mudahan orang dijauhkeun ti Yahudi dijauhkeun ti Kristen dijauhkeun ti para kafir-kafir diteguhkeun iman Islam urang diteguhkeun iman Islam anak cucu urang diteguhkeun dulur-dulur urang sehingga urang kabehan disalametkeun ku Gusti Allah fid dunya wal akhirah kitu keneh mudah-mudahan diteguhkeun deui imanna para pemimpin urang sehingga stabil terus Indonesia sesuai jeung aturan Allah Subhanahu wa taala di barokati umil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله عنه riwayat kening sun saking Abi Hurairah muga nilarban dosa Allah anhu saking Abi Hurairah anna nabiyya yang satuhune kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam najashi wa yawm alladhi mata fihi Anangani ayah kangjeng Nabi Raja Najasyi dalam dina kang mati ya Najasyi dalam lazi atawayaw wa kharaja bihi milal musalla lan metu ya kangjeng Nabi serta nas maring musalla Fasubabihim magaden bariskan apa bihim galawan nas Wakabara alaihi arba'an lan takbir ya kangjeng Nabi ngatase an-Najasyi arba'an ing babat muttafaqun alaih utai hadis iku muttafaq alaih
Ketika sahabat dikejar-kejar di Madinah, maka sahabat hijrah ke Habsyah, dipimpin ke seorang raja Najasyi, seorang raja anu tadina Yahudi, anu tadina Kristen. Nunggu kedatangan Nabi akhir zaman. Ketika aya nu hijrah, tercengangnya ternyata Nabi akhir zaman geus datang. Dikumpulkan seluruh penggawa-penggawana, ceritakan kedatangan Nabi akhir zaman, nyana asup Islam. Para penggawa, menteri dan lain sebagainya setuju kemasukan Islam Raja Najasyi. Tapi dengan kepiawaian Raja Najasyi berdakwah untuk umatnya, untuk bangsa jeung negara. Alhamdulillah, kabeh hampir 90% saat eta pembesar-pembesar masuk Islam. Anu masuk Islam menyingkir, menghindar kajen cek Raja Najasyi. Luar biasa. Dilindungi, akhirnya dilindungilah manusia-manusia, terutama muhajirin di Mekah hijrah ke negeri Habsyah. Ialah Raja Najasyi satu contoh seorang pembesar anu masuk Islam ketika datang dakwah. Ai di orang mati balik barang jadi pembesar anu geus Islam ge jadi semi. Datarina Islam tapi barang jadi lurah semi, barang jadi bupati semi, barang jadi gubernur jadi semi mawon. Jadi presiden gitu gini, baheula mah ti kafir asup Islam pohara luar biasa. Patuh mantap ketika berita wafat Raja Najasyi ka Kangjeng Nabi sumping, maka Kangjeng Nabi merasa kehilangan bela sungkawa. Kangjeng Nabi langsung keluar bersama para sahabat ngajajar langsung salat gaib. Ialah aya salat gaib. Ke salat gaib teh kudu mayitna dihareup di mana bae salat gaib mah. Besi kieu urang nyalaten gaib, mayitna di mana? Mayitna di ditu cenah di Jakarta. Tuh meunang urangna di dieu, mayitna di Jakarta. Nu kangen atuh. Mun kitu mayitna di Picung. Itu tah kada duka Kendal. Gaib ge kita gaib di mana bae mayitna kala di kidul wetan kulon gatunana sholli ala maitil gaib Habib Razak Allah. Ikan cerita gaib Habib nanti gaib di mana lain Razak nu iya nu gaib atau nu bakal gaib. Gitulah. Ialah sebab urut hadis aya salat gaib diceritakeun gitu ku babasa babara ulama dina kitab fikih. Al-manal ijmali utawi gilaigi kumana kang bangsa ijmal lamakan al-hadis awal samangsana apa hadis kang awal iku zuhuruhu utawi zuhiri hadis kang awal. Iguana huani nayi juga saking nayi saking sasambat mutlakun hari mutlak ardafahu maka nganut buri ing hadis zabal musonib ugi musonib di hadis Abi Hurairah kalawan hadis Abi Hurairah takhsusun lahu narah nang duakan lahu gadwe hadis wabayani anan laya izagana an merdalakan zatuhun naya ikut tetgalan naya ikut limujarradil ilam malulu tutut gadwa malulu ngawaruhakan bilania galawan orang nazar zambat wala mubakharalan orang kumagugan alaysa minal maniyanu magawaran naya ikut tetap saking kang dan segala pandu saking kang pemberitahuan berita duka nayu waganan nahi nabi ulana nazaba kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam alaiku tetap mengatasi kangjeng Nabi utai keselamatan ikabiru ikut takbir ya kangjeng Nabi bisolatil janazah dalam salat janazah sinan ala ahli badarin
Itu sidaning naming ada ahli badar. Wa khamsan daning 5 ala zairi sahabat ingat zakakan sahabat arba'an ala gairihim lan babat ingat selian sahabat. Kali badar magangking Nabi kena takbirna khusus sama takhsisun khusus kakangking Nabi untuk ahli badar mantak orang gitu salawat badar da para salatullah salamullah ala toha rasulillah Aladullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri bi ahlil badri singade lain ahli haji badri ahli badar singade aya ngaran badri dek naik jadi bupati lain deui itu mah al ahlil badri ingat ahli badar saya ahli badar orang hafal salawat badar jangan bakal diraksa ku kangjeng Nabi ku Gusti Allah di akhirat bakalna diberi syafaat masyaallah salawat badar tah urang maya maca salawat lamun dek ngumpulkeun dana ai geus mandek sosorangan nanti ya Allah istimewa tentunya salawat badar mah dunia mencatat ketika Gus Dur jadi presiden di MPR dibacakan sholawat badar kaget orang Amerika orang Inggris orang Belanda memantau aneh ongkoh demokrasi tapi dibacaan sholawat badar cek Amerika nelpon ke Inggris kita ancam gak usah lama-lama ya sebab ini dibacakan sholat badar berarti kan pohara itu itu tekebal Gus Dur gitu 1 tahun aja jadi presiden 1 tahun leuwih saya itu 5 tahun iya lantaran Gus Dur nambungan iya satu sejarah dunia mencatat heboh di Amerika heboh di Inggris heboh di Belanda orang mah kurang nyaho karena urusan kos gitu mengikuti tenyaho dampak politikna ketika dibacakan sholawat badar Amerika tercengang. Wah, iya lain sembarangan. Berarti ada apa-apanya di dalamnya. Mantap kuku mah tetap baik dilengser gitu. Iya Mas SBY mantap maca sholawat badar terus baik jadi presiden. Antara nu sholawatan ya nama zikir ge dibayar betul mah kiai bayaran. Tuh sekupi sama tuh. Ahli badar gedap saya sahabat 5 jang salian teta kuari orang opat hatamatan najasi malamati sabaraja najasi bagabaro aga takbir ya gangjing Nabi alaihi ngatasé najasi arbaning bapat pasabata ala zalika lan tetap ya takbir ngatasé manggono ngatasé manggono arbaan hatta tawafahullah malah ngawafatkeun ing gangjing Nabi sallallahu Wajana Rasulullah dan nazabah gangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibu iku ngadamen ya gangjeng Rasul takbir ada dil musallin ngagakeun bilangan wong kang salat gawe subuh lan pirang-pirang barisan lias dada lizik badar pun yang tahu wa lizik baru nyubri doa lil mayyiti wa doa lahu kada mayit lan ngadua kada mayit resepen pisan kangjeng Nabi mah nyolateun nu maot lobaan jajaranana loba supaya loba istighfar ngadoakeun ka mayit berarti pengaruh lamun teu pengaruh moal dititah ku kangjeng Nabi makin loba makin enteng ka mayit makin loba makin enteng mentek kamari keur waktu gitu bapana atut maot nu datang model eta model Haji Hasan Sohib sakitu gagahna jeung sugihna rembung nu tahlil nyalaten zaeti kerja gitu dibarare duit gede aja budali menang tidak nah tetanya terus sadug tiluna dibayar santri-santri jeung kiai-kiai dibayar 300 sampai 500 ribu nu 1 juta hayang lobaan atut teh terus datang ke 7 dibayar aneh sakitu dibayar ge tetep bae henteu rame eta teh hiji tanda bahwa mayit aya nanaonan di jerona sebab teu kasedot jelema teh karena mahnid dan datang teh ngan duit bae datang ka ditu aya nu teu maca kulhugul wajan asal dibere amplop beres geus teh eta teh modelnya
Aya jelema katarik begitu ngadenge maot teu kuat, hayang kepanggih. Hayang nyalateun, hayang memberikan doa, ngalir doa. Iya, Kangjeng Nabi resebeun lobaan bilangna salat, hayu kudu lobaan. Jeung jajaran-jajaranna rapikeun minimal 3 jajar kaditu mah sabaraha jajar bae. Nu dimaksud supaya tambah-tambah istighfar ka mayit, ngadoakeun ka mayit. At-tahlilul labzi wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qawluhu wa lawal wa kang awal yushiru ilal wujudil awal al-azali. Kunudukeun ya awal awal maring wujud kang awal kang bangsa azali. Qabla tajalli dalam sadurung tajalli. Wa fadilan lutai huwa kang kaping doila alihi kunudukeun maring tingkae wujud. Bada tajalli dalam zausane tajalli. Salisu ila alihi bada dayhada tajalli. Huwa kang kaping telu kunudukeun ya zalis maring tingkah wujud ing dalam zausane kalipeda ikilah tajalli. Wa idhari tajalli akhar lan ngalahirkeun tajalli kang awaneh yadumu wujuduhu wa zuhuruhu kang langgang obohanane ya tajalli lan lahir tajalli wa wal mu'abbaru anu bil akhar lan udawi yadumu wujudu wa zuhuru iku kang den ibaratkeun apa anu saking kang kalawan kang mawaneh kalawan akhir. Jadi di luhur yang mengajelaskeun nu di luhur ceuk tadi bahwa lamun urang geus maripat ka Gusti Allah neuleuh naon bae bakal Allah tajidullah ta'ala kabanggih geura ku anjeun Allah fi kulli syai' dina sakabeh perkara wa inda kulli syai' dina naon bae wa ma kulli syai' bareng jeung naon bae qabla kulli syai' memeh naon bae ba'da kulli syai' sabada naon bae wa fawqa kulli syai' saluhur naon bae wa tahta kulli syai' jeung sahandapeun naon bae qariban min kulli syai' jauh tina sagala naon bae ke Allah aya muhitan bi kulli syai' dia ngawengku ngogop ngalakop kana sakabeh perkara nu dimorod. Nah ieu keur caritakeun morod terakhir cek tadi wa muhaqil kul biwasfihil awal wal akhir wa zahir wal batin wa huwa kana Allahu ala syai'in maha. Iceun geura sakabehna hapus geura sakabeh ku sifat Allah al-awal, ku sifat Allah al-akhir, ku sifat Allah al-zahir, ku sifat Allah al-batin. Sebab Allah te wa huwa ta ieu ngajelaskeun wa huwa wujud Allah nanaon ma'ahu serta Allah wa lana alama alai Allah te kuari netepan kana sakumaha kadeuleuna ku urang kuari nu aya di mata urang kana nu wujud adalah Allah. Jadi lamun orang nyaritakeun tentang Allah berarti moal kaluar tina tilu hiji zat, kadua sifat, katilu asma. Numandak lamun urang dek norekat di samping urang nganyahokeun tauhid wujud kidamba qomo khalaqah lil hawadis sampai selesai nu 20 wajib di Allah, mustahil di Allah, jaiz hiji.
Daya urang kudu nganyahokeun asma Allah. Sageusna nganyahokeun asma Allah, nganyahokeun sifat-sifat Allah. Sageusna nyaho asma jeung sifat Allah bakal kapanggih zat Allah. Hiji. Sifat Allah hiji. Asma Allah hiji. Zat Allah hiji. Tina hiji berarti tilu tete geus di dieu ge tilu pembahasanana zat asma sifat nu bantak wa muhkil kul biwasfihil awal wal akhir wal zahir wal batin tilu bakalna wa huwa tilu tadi ka bahas huwa lain bahasan urang moal ka arti dibolak-biluk moal ka arti sebab ieu mah nu kudu mikiran tentang keagungan Allah, nu mikiran tentang kekawasan Allah, nu mikiran tafakurna per detik ka Allah. Lamun aya pemikiran hayang sekupi moal beres, mun hayang apansa moal beres, mun hayang inopa moal beres, komo zawiji zaujatan jamilah moal beres semangat moal beres. Moal beres. Ieu mah kudu dinolkeun wa muhqil kul. Apus gara kabeh. Di jero hate urang ulah aya dunia. Di jero hate urang ulah aya makhluk. Di jero hate urang ulah aya nafsu. Di jero hate urang ulah aya setan. Kakara kapanggih huwa. Kudu ti mana heula atuh berangkatna kiai kudu berangkat ti mondok heula nu teu mondok mah geus black sweet tuh. Moal bisa dipaksakeun ge moal jadi wali moal cek aing moal. Lajenna sombong amat kiai delekeun ka sombongan aing datang ka ngusruk sia moal jadi wali moal elmuna di mana paling takabur sombong asa ku zikir teh jadi wali moal beres emang kumaha gitu jadi wali pokona nomor hiji nu moal jadi wali nu teu mondok moal we kajen kumaha dipaksakeun ge datang ka bunda sarangna moal elmuna eueuh ilmu ibadahna eueuh. Aduh cenah kumaha mun ngamimitian gua atuh bisa ngamimitian gua maksud mondok teh ngaji teu ngaji moal bisa ilmu salafi. Ilmu modern moal bisa. Mikung sia kajian kumaha. Mikung. Mantep dokter Andes moal jadi wali. Mun ngandalkeun ilmu nu eta. Insinyur moal jadi wali mun ngandalkeun ilmu nu eta. Doktor ngandalkeun ilmu nu eta moal jadi wali. Moal tetep kudu balik ke ilmu salaf. Balik ke bale rombeng bae biasa. Kudu balik ka dinya bae. Teu saha. Moal bisa wajan kumaha kitu. Saon sababna? Sebab titah ulah resep ka dunia sedengkeun ieu sakola ahli ekonomi. Sedengkeun ieu sakola teh jurusan politik. Sedengkeun wali mah kudu ngajauhan tina ilmu politik. Tidak ngajauhan kudu ngajauhan ilmu ekonomi sebab di jerona teh mah urusan manusia jeung dunia. Out. Salila dicekelan ilmu itu moal jadi wali datang ke modar. Wani sumpah aing mah. Moal ajeun kumaha ge. Atuh kumaha cenah nagara, encan geus aing ngomong. Tampiling jago aing. Encan geus aing ngomong. Ja lu palinter nu kudu jadi raja mah. Si baheula loba raja wali atuh loba. Wali sanga jara di raja. Syekh Maulana Hasanuddin jadi raja sultan. Sasari Hidayatullah lain jelema leutik jadi raja. Belah dieuna Gus Dur jelema pinter jadi raja. Wali keur carita wali atau solihin mah aya tanda-tanda kesolihinan. Jelema pinter. Sakola teu lulus neungan sakola. Tapi jadi. Tah, lain sakolana ngeuweuhkeun dina benak hati. Lamun urang carita ngeuweuhkeun berarti carita nganggap.
carita nganggap teh dibalikeun ka diri urang. Tama anggapan mah kumaha diri urang. Aya jelema nganggap kana ieu paku mulya lantaran ieu paku teh bisa pake nulungan anu nganggap ka paku mulya ngahalangan ka Allah. Nganggap ka cincin ieu bagus mulya sehingga dipake opat pakai cincin lagi. Golede. Untuk tahajud lain wiridan ngusapan cincin. Nganggap bahwa cincin teh hebat. Allah kehalangan ku cincin benda. Nganggap. Ate orang nganggap. Nganggap ieu urang ka motor Scoopy. Bahwa ieu motor teh paedahna gede jasa. Anggapan urang ngahalangan ka Allah. Nganggap mobil, nganggap tanah, nganggap jabatan, nganggap dunia, nganggap. Mantak deuleu Kangjeng Nabi Ibrahim. Ketika Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam rek dibalangkeun ka seuneu, Jibril turun. Hei Ibrahim, apakah anjeun eueuh kabutuh? Andai kata anjeun aya kabutuh, cepet geura laporkeun ka kula. Kula bakal laporan ka Gusti Allah. Kumaha jawaban Kangjeng Nabi Ibrahim? Amma anta mapala. Ada jawaban Kangjeng Nabi Ibrahim. Amma anta mapala. Sakitu butuh teh ai kanjeun teu butuh setiga-tiga acan. Atuh butuhna kaza? Wa ma ilaih. Naam, anapun ka Gusti Allah mah butuh. Atuh kukula bae teu disaporkeun ka Gusti Allah. Atuh Gusti Allah mah teu kudu laporan ku anjeun je aing memeh dijieun ge ku Gusti Allah geus aya catetanana. Nek naon mah kudu dilapor-laporkeun. Enek Jibril ka ditu. Ambo. Jibril tidak ini takut gitu. Amma ilaika. Alah. Kanjeun mah teu butuh setik-tik acan. Urang mah aya hansip bae geus mun tayang ka hansip. Ka hansip bae geus mun tayang jasa geus poho ka Allah. Nganggap tak Kangjeng Nabi Ibrahim nganggap ke seluruh makhluk eueunan hiji Allah. Urang ngan bisa dongeng doang. Ngan bisa dongeng doang. Tapi sekuping nolol mah waduh mantep. Nges teu bisa kajeun kumaha gitu. Lah dibere 300.000 sapeuting hayu bae. Tahlil diatut dibere 1 juta bakomo teh mah tuh. Ngomong lagi anugerah hadza min fadli rabbi. Goblok baru. Eta pan bahasa tah. Kehalangan nganggap dunia teh aya faedah, dunia teh aya manfaat. Isi mah lain ngaji kelas pedagang ieu mah. Lain ngaji kelas pesantren modern, lain ngaji pejabat. Ieu mah lain ngaji jelema, ieu mah ngaji jelema nu teu boga pagawean ieu mah. Nu gede hutang eta teh naon ngaji. Eta dongeng na ngaji ieu mah, eta dongeng na. Sebab ieu mah dek caritakeun hakikat. Urang dititahna bersyariat hakikat ban teu dititah. Hanya jelema-jelema tertentu nek menuju hakikat teh aya jalan suluk ngaranna melalui thariqah. Aya nek nyaritakeun huwa moal kapanggih huwa nu awal lamun teu nyahokeun huwa nu kadua. Moal kapanggih huwa nu kadua mun teu nyahokeun huwa nu katilu. Sebab huwa nu awal tadi dijelaskeun di dieu al-awaluda huwa nu awal ma yusyiru ilal wujudil awal al-azali qabla tajalli Allah. Isarah kana wujudna anu maha awal nu bangsa azali memeh tajalli. Memeh aya langit, memeh aya bumi, memeh aya naon-naon surga, memeh aya dunia jeung akhirat. Gusti Allah nu ngelan nyalira taya zat Gusti Allah ayakna nu memeh aya sagala rupa dunia akhirat. Ieu adalah wujud awal al-azali qabla tajalli. Huwa etalah anu huwa nu pertama awal Allah. Coba hapus kuari kurang seluruh materi, seluruh makhluk dunia jeung akhirat leungitkeun di benak hati urang. Lantaran tadi lagi nu aya mah huwa nu awal,
nu memeh tajalli ka sagala rupa. Urang mah ayana lalagaan. Ingetkeun pikiran urang kana nu eta moal bisa. Encan bisa. Kuari huwa nu kadua nek menuju huwa nu awal. Huwa nu kadua teh isyara ila hali ibadat tajalli. Kana tingkah wujud Allah sabadat tajalli. Cak Allah kuntu kanzan. Aya kaula ieu simpenan. Kemudian kaula berharap an urafa hayang dikenal ku makhluk. Faqalaqtu maka ngadamelah kaula langit beujeng eusina. Di dalam melah kukula bumi jeung eusina. Malaikat geus aya nangieun kaula. Kula hayang dikenal ku malaikat. Wahai malaikat, ieu langit nangieun saha? Nangieun Gusti. Ai maneh nangieun saha? Nangieun Gusti. Sesuai jeung harapan aing. Ai nyieun bumi, nyieun makhluk. Ayalah Habib Rozak. Jak Gusti Allah. Sia geus boga anak wari. Boga nu sabaraha teu kahitung. Tingong ora kawin bae. Anu ngaku anu henteu anak. Bib cek Allah nangieun sa nangieun Gusti. Eta lah akur jeung aing. Bareng nanya ke Ameng. Meng, lu ada dulunya apa? Ya dulunya kan saya mah turunan dari kera, monyet. Ya. Iya. Berarti manusia turunan ti monyet. Jahasal nama ya berarti haji monyet kajen kuku mage. Asal-asalna ta si Ameng mah nyaritakeun kos kitu. Ya Tuhan itu memang ada. Cuman dia mah tuh adanya kan susah. Udah aja diwujudkan di apa di Brahmana. Waduh, itu Tuhan kita Brahmana salah. Aya nu geus boga pangeran teu nyahoeun tah huwa nu kadua kuring baradu an urafa hayang dikanyahokeun ngadamelah manusia sanggeus ngadamel manusia teh dibere nafsu sanggeus dibere nafsu terus dibere otak ilmu dibere pemahaman dibere kalbu Numandakina khalaqal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Dibere dedelan, dibere dedengan. Segera tapakuran ta makhluk Allah jangka aing. Aing tajalli di dinya. Perjalanan tajalli supaya kaharti jeung karasa ialah kudu megatkeun heula kahirupan. Kudu megatkeun heula karamean. Sakumaha Syekh Abdul Qadir begitu Tuhan Syekh Abdul Qadir rek ngadahar roti aya surat ti luhur langit cek surat teh innama khalaqtu angin basina kaula ngadamel ka anjeun teh lain jang ngadahar roti jang kenal ka aing teh ieu nyieun anjeun wahai Abdul Qadir jang supaya lain ngeunahan barang dahar tapi supaya kenal ka aing. Innaman nafsu angin basina nafsu mah jang jelema-jelema anu handap pemikiranana, nu handap darajatna, anu handap pangkatna, jang jelema nu luhur mah nafsu teh kudu dikendalikeun. Eta roti nu geus aya di leungeun, roti diragakeun. Urang mah sekupi. Nafsu diragakeun. Sapi ngomong, anjeun mah lain yang sesenangan di dunia. Hewan ngomong ka Tuhan Abdul Qadir, anjeun mah lain jang kikituan. Anjeun mah jang hiji bae, jang penerang dunia. Jang deket jeung Gusti Allah anjeun mah. Teu dahar teu nginum Abdul Qadir setiap deuk dahareun ngomong. Lain kudu dipake sesenangan jak dahareun. Cai ngomong. Sekitarna ngomong kabeh. Ketika sholat tak iya nu diparentah teh. Ketika zikir tak iya nu diparentah teh. Terngiang-ngiang di benak hati Syekh Abdul Qadir teh. Cek dina benakna innaun gitu ngaranna wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Eta bae nu terngiang-ngiang teh di hatina teh. Mentak teureun-eureun. Mulai Syekh Abdul Qadir teh sanggeusna boga guru kuari
ingat segala rupa teh kabeh ge digerakkeun ku Gusti Allah. Diri heula sorangan diri gerak nang Allah, diri cicing nang Allah, kicep nang Allah, bereng nang Allah, suara kadenge nang Allah, napas kaluhur napas nang Allah, numantak teu eureun-eureun Allahu Allah teu bisa dipaksakeun kos kitu teh kudu melalui perjalanan. Urang lamun kuari dipaksakeun zikir khofi edan bakal edan Allah menang saminggu bae dengan pancing nyana mancing di harapan imam menang sendal nyana bakal bebeja ya gabus ka pamajikan ieu ka haji barang haji ka Cilongoki lain deui menang bae 2 minggu teu pake calana sataranya gubal gabel pan ka haji jadi kieu wah barang haji ka Cilongok jadi kieu gara-gara ada zikir da teu puguh guru sebentar ngaji kieu teu meunang serius bab encan di beat tetep tapakur bae heula tapakur kabeh diri sorangan heula diri sorangan we lempang ieu teh nang Allah diuk ieu teh nang Allah mantep moal bisa babarengan jeung jelema ayalah jalanna uzlah teh lain memang ngahaja uzlah ieu teh boga pagawean endek hayang tafakur zikir ka Gusti Allah dek muraqabah eta teh kahalangan ku babarengan mah jeung manusia berangkat uzlah encan aya tah baheula metode uzlah teh encan pan nyana nu ngarangna ge nu ngarang kudu uzlah nyana nu ngarang kudu uzlah Imam Ghazali apa encan aya baheula teh instruksi uzlah teh Kangjeng Nabi mangan saukur abang-abang lame bae cak Kangjeng Nabi pazilu al-khalqa jauhan makhluk encan aya metode kumaha carana endeu kumaha ieu nah dirasakeunlah ku para wali-wali Allah saha ti dituna Abi Yazid al-Bistami kabelah dia Semarufil Qurhi kabelah dia terus datang ka Syabdul Qadir datang ka Imam Ghazali dibuatlah satu kitab takwari masalah urang teh ngahajakeun uzlah maksudna nu salah uzlah teh endek naon heula ulah uzlah ke ka kelembur ke uzlah deui ke ka lembur ke uzlah deui naon maksudna uzlah teh ja ieu mah uzlah mah terdorong ku sorangan aing teh deka Allah melalui zikir jeung tafakur kok kaganggu ya ku manusia ngajauhan ti manusia mimiti di imah bae teu loba kaluar urang mah sumpar-sampur pan ka jelema nu mentak boga HP tandana jelema nu boga HP berarti nyieun jaringan jeung makhluk lain jeung Allah berarti moal jadi wali jelema nu boga HP moal kajen kumaha kecuali geus jadi wali na lain masalah nu encan jadi mah wali na tetep bae mun boga HP moal jadi wali sebabnya na nyieun jaringan jang naon teh jang naon ini cenah beusi undangan kurang mun boga HP papan teh urusan dunia urusanana ekonomi, urusanana politik, urusanana bangsa perjob-joban lah. Perjob-joban eta pan HP. Atuh berarti ngajauhan ti Allah. Pugu urang teh titah ngajauhan makhluk. Manta kadele sareret ge asal nu boga HP anggeus. Awet teh mangis. Berarti gede ka makhluk aja nu kumaha. Ingin sekupi aja nu kumaha. Teh jauh ulah aya putus jeung jelema teh. Di mah sorangan bae kapan urang teh ieu kadang-kadang hudang nu hiji kumaha ieu eta mah kan teu bisa diabaikeun eta mah waduh naikna ke otak pan tah mah puyeng nah ieu kudu kumaha tah tetep nu butuh pamajikan kudu boga pamajikan jeung ngalampiaskeun ibadah supaya mantep teu bisa keneh bae kos kitu teh tetep kahalang otomatis kudu ka gunung saminggu ke Bali ke gunung santri kan sugana tukang sao emang biasa atuh hese keur carita hese
Ai Allah dek mere mah kok dibere babari bae tetep bae. Sanajan di tengah kota, sanajan di tengah nu rame, sanajan di ruang riung ku jelema-jelema anu buang kawara. Ai Allah dek mere jalan mah matu babari imangan keur carita metode ngaranna. Metode nu mantak engke jadi wali mah di luar metode kabeh ge. Di luar metode teh mah hanya cara-cara hungkul minhajul abidin kos kitulah carana ihya kos kitulah. Nyaritakeun perjalanan hikam geus lain deui geus langsung ka hakikat atuh engke kan jadi wali mah diangkatna ge kadang keur leumpang kadang keur diuk kadang hudang hees diangkat jadi wali mah kadang-kadang aya jelema ibadah we ngeunah kok kapanggih jeung hiji kiai terset hate kok ngeunaheun ibadah Allah sangat berhasil endek ngangkat hiji jelema. Naon sebabna? Sebab ketika neleuk kiai nyana merenung. Kiai hebat amat ibadana. Aing hayang amat kiai mah geus teu kabitanu, kiai teu kabitanu. Iba lain kiai sekopi ya mah. Kiai mah nyana teh ngeunolkeun teh diangkat derajatna. Ketika ngeunolkeun teh diangkat derajat ka Allah. Teh semenit 2 menit balik we ka imah. Eueuh deui. Nu ibadah we tahajud segala dua saja zikir teas bae hate teh. Jadi eta mah rahasia Allah. Geus ulah nyaritakeun kos kitu ieu mah sekedar metode teh kos kitu tah. Na ieu huwa nu awal ndek dikanyahokeun ku urang sebagai zat wujud anu awal memeh tajalli. Moal bisa tah mah da zat Allah mah moal dikanyahokeun kewe di akhirat. Ku ari mah urang nganyahokeun tingkah wujud Allah sabada tajalli. Ditajallikeun urang dek melalui tajalli teh kudu ka diri urang heula. Sok geura unggal poe sesuai jeung aturan guru. Urang teh kuari mah geus teu ngurusan jasad, tapi ngurusanana ruhani. Dibagilah ruhani teh ya jeung panyakit-panyakitna. Panyakitna ieu, kakuduanna ieu. Sok geura tapakuran ku urang. Ieu leumpang nang Allah. Ieu diuk nang Allah. Ieu cicep nang Allah. Ieu dengen nang Allah. Ieu sagala rupa nang Allah bae. Urang ngedeng ieu ngedeng nang Allah kabeh. Atu ai kitu mah Allah aya ieu di aing. Sebab kicep teh nang Allah berarti aya Allah. Mulai J. Atu deukeut Allah teh ieu denge nang saha? Nang Allah. Atu berarti ketika urang ngadenge aya Allah. Ketika urang gerak atu aya Allah. Ketika urang ngomong aya suara nu saha? Nu Allah. Nu mantak deuleu sia, deuleu aing cak Allah. Denge sia, denge aing sing hade. Gerak sia atau gerak aing ketika ku aing dicabut mah deuleu sia denge sia gerak sia atuh sia mah naonan dipiceun sia ku emah sia ku abah sia ku masyarakat sia kaleuweung teu kiai teu santri teu pejabat henteu nu kesugih teu nu susah dipiceun bae sia dihormat teh nang aing sia ku aing diayakeun nang aing sanggeus aya ku aing diurus ku aing disehatkeun ku aing didaekeun mondok daekeun ngaji nang aing aju aya ilmu anu nyangkut ka otak sia nang aing aju sia dibere ilmu dilakukeun ku sia ilmu sia eta ke nang aing mana nu sia jauh ku ari jelema darekeun ngadenge sia eta teh nang aing ulah diaku nang sia selama sia ngaku berarti aya kebersamaan jeung aing sia teh musyrik sia cek ditorekan geus berat geus luhur ye. Nang aing gawe ulah ngaku-ngaku geus. Ulah mulai ku aring. Nu di aku ja Allah kabeh ge. Sebab deuleu urang deuleu Allah manya urang ngaku. Denge urang denge Allah manya urang ngaku. Robah urang robah Allah manya urang ngaku. Ye atuh ari kitu mah sabeuleum gejer urang robahna robah urang robah Allah deuleu urang deuleu Allah denge urang denge Allah atuh berarti ieu mah Allah tajallilah Allah di diri urang. Sieun urang henteu kudu boga rasa didengekeun dideuleukeun geus aya Allah di diri urang geus aya tah nyaritakeun aya teh berarti aing Allah musyrik sia beuki hese yang ngaji kos kieu tauhid tapi hakikat nyulusup ka jero hate teu kaharti cenah kos kitu mumun hayang kaharti nyaho sia madu nyaho sia amis madu nyaho ai amis jeung madu beda sarua Allah jeung makhluk atuh beda. Allah makhluk. Tapi moal bisa dipisahkeun amis jeung madu. Mikir orang jaheurnya. Setiap madu pasti amis. Mun lain amis lain madu. Racun.
di tangan kiriku. Madu. Oh, gerak. Mual keluar madu tina amis. Setiap madu pasti amis, tapi amis lain madu. Mual keluar makhluk ti kholik, tapi kholik lain makhluk. Kholik mah, lawan kitu ngaranna mukhalafah lil hawadis, tapi mual keluar kholik ti makhluk. Naon sebabna? Lantaran robah urang, robah nang kholik. Deuleu urang, dang deuleu kholik. Atuh tajali urang, ieu kan keur nyaritakeun tajali, je. Itu berarti atuh aya tajali teh ebrehna Gusti Allah di diri urang, kurasa. Lain ku ucap, ieu mah keur carita. Kabelah ditu mah masing-masing ke kurasa. Ai rasa makan masing-masing. Baso ngeunah cak si eta, somai ngeunah cak si ieu. Ribut cak aing mah ngeunahan baso somai. Cak aing mah ngeunahan baso somai. Baso somai, ribut. Nyecak orang somai, seorang baso. Teu meunang ribut tina rasa. Cek seorang itu gelis sama tawa, kolisi dong gitu. Gelis cak aing, Masya Allah. Senyumna Gusti Allah, murag di jantung aing. Cak orang teh, siap kok gitu hidung bae kudu murag. Cak aing mah deui. Waduh, ieu mah bidadari dunia ieu mah sana. Asana aing mah wani ngajual Avanza. Wani aing mah ngajual Scoopy. Wani aing mah ngajual taneuh. Da eta teh cak babaturan eta kos kitu bae geus ya kudu berkorban ya hideung ya cak aing mah. Aduh. Pokona mah geus eueuh deui bae dunia aing mah sakira-kira teu kawin jeung eta mah aing mah geus bae. Aduh. Eta perasa. Disencerikeun ku babaturan tetep bae rasa mah kos kitu bae. Rasa mah. Itu mah hideung. Tuh nu putih, cibrek nu putih mah. Sagala cibrek sia mah. Nu hidung mau waduh teu garing be. Coba sih jeung orang negro. Atuh teh garing teuing. Rasa cinta terhadap makhluk, rasa cinta terhadap makanan, rasa cinta terhadap materi, rasa cinta terhadap Allah. Kabeh ge ieu adalah dina cinta. Mantek cinta mana ieu teh nu kudu disurtil ku urang. Mimiti cinta ka makhluk, cinta ka materi, cinta ka jabatan, cinta ka Allah na leungit. Kuari mah dipiceunan tapi tah miceunan cinta salian ka Allah. Masih Allah eueuh nanaonan. Kuari mulai tah urang tafakur teh ye keur mengarah. Kuari oh robah aing teh nang Allah, pan Allah teh al-muharrik wal mudabbir. Lembang aing teh nang Allah. Atau segala rupa genang Allah, atau tajali Allah di aing kuari geus tah boga rasa tajali sieun bakalna sieun teh sieun ka Allah, hayangna salat bae, hayangna maca Quran, hayangna zikir. Engke ge kondisi urang seger diu, kondisi urang bari ngedengeng geus ka Allah bae, bakalna ka Allah. Disesuaikan jeung kondisi urang ngedeng geus Allah, ngedeng ka dia Malik Allah, ka dia Allah bae geus. Lantaran hasil tafakur teh geus kaborokobah kuari. Nah, kuari luar urang neuleuh batur. Robah nang Allah. Tangkal kayu aya Allahan cicingna nang Allah. Neuleuh hewan robah-robah nang Allah. Neuleuh angin nang Allah, neuleuh laut Allah di robahna Allah kabeh. Oh, atuh Allah kabeh nu kadeuleu teh. Tapi perasaan lain ucap perasaan. Geus urang teh aya di tengah-tengah ilmu Allah, aya di tengah-tengah deuleu Allah, aya di tengah-tengah perasaan urang jeung Allah. Berarti kos kalgori kos jelema kakerem. Kumaha kakerem? Ka hareup cai, ka sisi cai, ka luhur cai, ka hadap cai. Ieu ge jauh nu lain Allahan. Geus moal aya kunaon kitu, moal aya dina ilmu tauhid teu meunang kaefa, ayeuna moal aya. Sebabna atuh Allah kabeh. Eta urang geus dimimitian teh dina tauhid TK bae ge. Dina tauhid TK cek Abi Hurairah kula babarengan jeung Kangjeng Rasul salila beberapa belas tahun, 10 tahun henteu pernah bae mun kula kasalahan kunaon sih tah kos kitu. Kaifa can pernah. Hayang kula ditegor ku Kangjeng Nabi kaifa can pernah. Kangjeng Nabi teh can pernah we negor kunaon make kitu can pernah. Oh geus atuh gitu. Da cek Abi Hurairah teh pohara amat. Tina encan pernah kuring ditegar kunaon, kuring nyulusup ka Kangjeng Nabi ya Rasulullah.
Ari tuan si kakula ieu padahal mah kula ngahaja kadang-kadang yen kasalan tapi kok henteu pernah nanya kunaon make kitu kieu ye kuduna kok henteu pernah kitu cak Kangjeng Nabi pan kabeh nang Allah Abu Hurairah geus dikitukeun teh ku Allah endek naon make ditanyakeun jamal robah janang Allah cak Abu Hurairah kula hayang teh boga ilmu kos kitu dibere lah ku Kangjeng Nabi. Jadi ayah khusus Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Hudzaifah, kemudian si Abi Hurairah. Nah etalah jelema-jelema tertentu teh ai hayang mah cak Gusti cak asal kuat bae. Henteu sakabehna, kabehna teh syariat bae. Tah, iyalah kuari geus mulai tajalli. Tajalli ta ieu huwa nu kadua, tingkah wujud Allah. Tajalli kuari di makhlukna. Sakumaha tadi moal aya madu kaluar tina amis. Urang moal kaluar ieu makhluk tina kholik. Jadi kabeh makhluk aya kholikan atuh. Nu kukumaha ge aya kholikan. Mandak urang atuh keur babarengan jeung kholik. Wa huwa ma'ana wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Atuh urang teh babarengan jeung Allah di mana bae. Ieu urang deket jeung ieu. Urang secara zahir mah ngarendeng teh aya jeung makhluk. Diriung-riung ku makhluk. Padahal mah ieu teh urang keur jeung Allah kabeh ge. Tapi eta perasaan. Geus perasaan kadang-kadang kakedalkeun jeung sasia ka dieu jeung Allah. Kakedalkeun. Aya jelema anu sok-sokan jeung zaka dia mengaji jeung Allah tampiling jago aing. Sabara jeung Allah potongan beuki jengkol jeung Allah. Sudah ngomong kos gitu. Lain ko omong tama rasa. Aya ge mah fi jubati ilallah. Dijubah kula naon kecuali Allah eta geus perasaan. Nah iyalah kakarak datang ke perjalanan sampai tapakur muharik wal mudabbir sehingga engke kabeh bakal karti Allah nu lain Allahan tajalli berarti Allah. Geus tajalli teh moal make datang tajalli lamun teu tahali urang nyaritakeun tahali heula. Tahali eta yang tajalli teh kudu tahali geus aya dua aya tafakur aya muraqabah engkena aya tahali kakarak tajalli lamun geus tajalli tadi makhluk bakal kaharti engke saetik zat Allah ai zatna mah moal kadeuleu tapi bakal kaharti nu kadeuleu tajalli na Gusti Allah di makhluk moal wakat tajalli mun teu tahali. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe.